palingan atuh. Ayo gue muter HP teh, gue kuotaan orang teh. Hai, kuota bea. Yang ngopi juga duit. Si Nyoy Nyoy, salah. Jauh kene mana gini. Nyoy, gini. Aing mah orang se-eksentrik kene. Nyoy, Assalamualaikum. Mana si Nyoy tanya Nyoy, minta kopi. Nyoy. Bakat didinya mah acting gegeringan. Aduh. Asli didinya teh gering. Aduh. Nya asli gering aja mah. Geus minggu teu kuat ka mamana. Aduh. Oh gitu. Ngiri naon atuh? Tariris. Jawa sirah jeung suku asa papisah. Nya heueuh atuh. Sirah jeung suku mah papisah. Tong yang serikeun. Serius di dia mah lain heureuy. Atuh da, didinya mah aya wae. Jadi urang teh yang seuri. Geus dipariksa ka dokter can? Tong boro dipariksa. Dahar ge acan ya teh aduh. Euleuh. Ari pamajikan ka mana atuh? Nya eta. Kalah kabur ka kolotna. Pokna teh rarudet di iman nyalista kita usaha. Gusti sing sabarnya. Da emang didinya menyusahkeun we pamajikan. Geus atuh ayeuna mah urang pariksa we ka dokter. Ku urang dianteur. Moal teu boga duit dipariksa na oge. Ka puskesmas we atuh nu gratis. Moal. Firma orang mah bisa nginum obat. La ilaha illallah. Awak jangkung badag kieu teu bisa nginum obat? Ye. Kamari ge pan urang sarua gering. Dipariksa ka puskesmas alhamdulillah cager. Je banyak duh ieu mah. Dokterna teh geulis. Ngora kene. Terus geus sepi karesepeun. Ayo. Urang ka puskesmas.